wargi anu mulia manga ayeuna waktosna ngabandungan pidangan carita Sunda dina judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aturan palawargi anu mulia anu sami-sami mikaresep kana hidangan carita tanapi dongeng Sunda, di mana bae ayeuna mugi sadayana aya dina kawilujengan. Sehat lahir cenderung batin kalayan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina dangeuti pribados sejak medar deui carita anu katunda. Carita tanapi dongeng Sunda Jaka Lalana ayeuna parantos nincak kana bagian 33. Seri ka-33 nya mitra. Atuh sateu acana sapertos biasa pribados anu baris padari carita oge kaleresan anu nyerat ieu naskahna. Teu boleh sejana da dihapunten ka palawargi sadayana. Boh pilih saupami teh mah aya anu kaleresan kasebat nami, kasabit namina, kasebat asmana, oge padumukan kitu deui palemuran anu kaguar kababaca tanapi kacacandak dina ieu carita. Ulah kirang-kirang hapuntennya. Kumargi saupami teh mah kaleresan aya nu sami, ieu mah sanes anu sanyana mung sabates carita anu teu aya dina kanyataanana. Sumangga atuh supados teu nyangkolong tingkana waktos. Ieu carita Jaka Lalana bagian ka-33 sejak dikawitan. Wilujeng ngadangukeun. Astagfirullahaladzim. Nah, abang teh bangsa siluman nurus tunjuk. Kalakuan teh biadab teh papadana. Ampun dedeh ting alo aing nungan hiji-hijina. Ku teh sangka nasib teh kudu nyarungdapan sarupa kieu. Pokna kisani harita sabarian niprek di buruan ngarangkul layon Bah Pertala. Nu kaayanana geus ngariut garing kawas menang meureut. Akisani teu wasa nahan kasedihna ningali kaayaan nu jadi alona. Nya ge salila hirupna Bah Pertala teh teu boleh ngamusuhan ka manehna. Tapi pan saacan jadi korban kebiadabannya Ratu Gendis sinis, Bah Pertala teh geus sejarobah laku lampah. Kalayan ngaku salah tur ngenta dihampura ka Akisani. Tah alatan ieu oge sareatna nu ngajadikeun Bah Pertala jadi korban kebiadabannya Ratu Gendis sinis ayeuna teu teh geuning. Ari dodoja anu dek ngerubah laku lampah tina goreng kana alus mah sok aya we halangan harung anu baris jadi gogoda. Nu sakapeung mah sok matak ngajadikeun hoream ganti pileumpangan kana jalan nu leuwih hade teh. Saliwat mah ieu teh kawas anu mere Tanggara yen ngajalankeun lampah hade teh gede resikona. Di dieu pan setan teh sok pipiluan ngasupkeun pangaruhna sangkan manusia tetep aya dina jalan sasar teu babalik pikir laku lampah kanu bener. Sok padahal mun nilai kana sisi keimanan mah pan lain kitu.
dapati bagja cilaka mah geus aya titis tulisna. Deka jalma anu kalakuanan halus atawa goreng geus aya waktuna cilaka atawa ajal mah mau bisa nyingkah. Nu jelas ieu teh netelakeun manusia teh kudu sing pinter-pinternya milih pijalaneun nalika hirup di dunya. Pang-pang nama kudu salawasna aya dina eling. Sabab mun nalika urang dipundut ku nu gaduhna teh urang teu dina kaayaan rugi. Ulah nepi ka boga rasa lila keneh ka pati, terus urang kalalanjoanan jeung kajongjonan ngumbar larangan. Pan ari ajal mah tara bebeja datangna. Saleuheung mun urang saacana ajal teh masih diberi kesempatan pikeun tobat jiga bah pertala. Nya ge teu lila dina kituna mah bagja bah pertala teh bisa kesebutkeun husnul khotimah. Nya ge carana cek saliwat mah ajalna teh make jalan nu teu ilahar. Pas inget kadinya Akisani teh rada tegar meusan da puguh. Hate Akisani cantang tu. Hate Akisani cantang tutur aya jaminan pikeun maot dina kaayaan husnul khotimah. Mudah-mudahan we atuh urang ge nalika engke datangna ajal teh aya dina kaayaan husnul khotimah. Sajongjonan mah Akisani teh bati ngajentul sabari nyepang layon bah partala nu jadi alona. Kagaraweuhkeun soteh kusing torojol murid-murid Akisani nu pada ngarasa kaget na salere oge. Nempo nu jadi guruna keur ngagugulung layon. Layon jalma nu geus teu puguh rupana. Katambah harita teh dina kaayaan sareupna da puguh geus manjing waktu magrib. Atuh saenggeusna dijelaskeun ku Akisani ngeunaan kajadian nu karandapan ku manehna cikeneh ka para muridna. Akisani teh saterusna ngatur jalma ngabagi tugas sawareh ngemitan eta layon bah partala. Sabagian deui neruskeun sarolat berjamaah magrib. Kajian engke we gantian salat berjamaahna. Da puguh ningang dikagok atuh lumangsungna eta kajadian teh. Sanggeus salere rengse ngalaksanakeun salat berjamaah magrib, Akisani teh tatahar pikeun mulasara eta layon. Teu poho anak incuna katut dua urang pamajikanana bah partala nu harita keneh oge disusulan ka imah-imahna. Puguh we salarea oge sing galawur ceurik ngagugulung layon bah partala nu pikagilaeun kaayanana. Salarea kulawarga bah partala teh tangtuna panasaran tur hayang apal kana naon nu karandapan ku bah partala nalika harita nepikeun ka bisa ngarandapan hal sarupa kitu. Ku teu sangka cenah pan tadi beurang teh sakitu dina kaayaan jag-jag belejagna. Atuh barabat we Akisani teh nyaritakeun sakanyaho manehna oge sabab-musababna. Nya ge sabenerna mah can apa teges ngeunaan kajadian nu ngabalukarkeun bah partala saperti kitu teh. Tapi da Akisani teh nya ge karek saukur ngira-ngira moal make jeung nyiar jurig anu teu kadeuleu ceuk paribasana. Da sidik nilik syariat mah tanda-tandana geus atra. Keur pati ngrariung kitu sabari balerea nyawalakeun mulasara layon bah partala teh. Ujug-ujug seor we atuh bet aya angin sing saleor ka eta patempatan. Hawana jadi ngadadak keueung. Terbawa hawa siluman nu harita jigana geus narekab ka saguriling bungking na wewengkon paguron. Tuluy dituturkeun ku suara anjing babaung ti kaanggangan. Saterusna tukung silila ti harita
Dina kalebah tangkal muncang kadenge aya nu ciciri hilan seuri sorana matak maruing ka kulu-kulu. Nah atuh pas direreteh dina tangkal muncang aya nu ngagayabag nyage dina kaayaan poek tapi atra kubalerea katempo aya nu ngabeleg-beg hideung jangjangna katempo keur dikibas-kibaskeun ngaluarkeun bau hangru awun-awunan nu matak turel pikeun sing saha anu ngambeuna pukuh we balerea nu aya di dinya teh kaasup Akisani oge ararongke samalah aya sababaraha urang nu nepikeun ka ararutah alatan teu kuat ngambe bau hangruna nu sakitu meledekna. Akisani mah harita sabisa-bisa babacaan dituturkeun ku para muridna nu memang diparentah ku Akisani teh nya meueusan ari geus bara bacaan sabisa-bisa mah geuning anu bau hangru teh teu pati teu kaambe jeung hawa oge teu karasa keung teuing tapi eta makhluk nu gagayabagan teh nya nu gagayabag dina tangkal muncang kadon terus ciciri hilan ngaluarkeun sora nu matak maruring ka kulu-kulu parengan sora angin nu beuki lila karasa beuki ngagelebug katudorok-dok we dahan tangkal muncang teh katara aya nu peunggas tapi teu murag kahandap adena teh timbang kitu we ngagulantung dina tangkalna. Pok atuh eta makhluk nu keur gagayabagan teh cumaritas kasakumna jalma nu keur ngarariung di wewengkon pagoron Akisani nya teu katempo jelas rurupaanana da puguh poek. Bangsa manusia kaula moal sapati-pati ganggu ka bangsa raranjeun kabeh. Mun aranjeun teu pipilueun kana urusan kaula. Ayeuna ayaahna aranjeun kabeh kudu ngarasakeun akibatna. Da bohongan geus wani ngaganggu ka kaula. Sapertala kalekan saukur contoh. Terus mah aranjeun kabeh bakal ngarandapan hal anu sarupa kitu. Rasakeun babales aing. Cek eta makhluk tetela memang bener eta teh Nyi Ratu Gendis ini nu harita geus beuki rongkah kakuatanana berwujudna mangrupakeun makhluk nu matak kukurayeun kagayabagan kawas kalong nu kacida gedena tapi awak jeung beungeutna mangrupa awewe nu sihungan rangeteng pinareupna oge ngambay ngagayotnya mitra kumaha teh lamun leungeunna jeung sukuna oge ranggoas ku kuku-kukuna para ranjang sabenerna mah Nyi Ratu Gendis ini teh satadina mah teu wanieun ngulempreng ka pagoron Akisani teh da puguh di eta wewengkon sok karasa nyongka panas pikeun manehna mah da puguh di pagoron Akisani teh salianti sok diparake latihan ilmu bela diri oge sok dipake rutinan diparake pangajian anu saeutikna ieu teh ngajadikeun eta patempatan rada kapager tapi dina mangsa harita mah jigana memang keur aya dina apes tur Nyi Ratu Gendis ini oge kakuatanana geus bisa kasebut aya sababaraha tikel ti saacana atuh nalika aya karep dek ngayakeun sarangan ka eta tempat sabari warga Sabah Bertala nu dianggapna geus hianat ka manehna katambah kajurung kurasa ku ceceubna ka Akisani ku hiji ku dua atuh harita teh Nyi Ratu Gendis ini tayohna mah dek ngayakeun balitungan jeung Akisani jeung nu aya di wewengkon eta paguron we
Atuh nalika aya kesempatan pikeun ngayakeun palitungan teh teu anta parah manehna kaya nama dibarengan ku beupeus keyang ka kisani nu geus milu campur kana urusanana. Nu antukna Akisani oge jadi salah saurang jalma nu kudu diperenan ku Nyi Ratu Gendis Sinis. Ngan oroka ya pan Akisani teh sasat lain jalma samanea nu teu gampang kitu wae ditalukeun ku Nyi Ratu Gendis Sinis teh. Harita oge karepna mah hayang langsung narajang ka Akisani oge ka sakumna para murid-murid Akisani di eta paguron. Tapi nya kitu nalika adu hareupan mah geuning teu wasa narajang sacara langsung mah. Lantaran Akisani boga panjaga pikeun dadah pangawasana. Nya ge Akisani teh teu bisa ari kudu ngalawanan pikeun meruhkeun Nyi Ratu Gendis Sinis. Dumasar kana eta kaayaan Nyi Ratu Gendis Sinis ngan saukur bisa metakeun pangawasana ti saluhureun paguron bogana Akisani. Tapuguh teu bisa asup. Kitu deui Akisani ngan sakur mampu nahan gempuran pangawasana Ratu Gendis Sinis ti sajeroning paguron. Atuh antuk nama penting eta teh ngan padungdeng kitu we, padugeng-dugeng. Dalah lila kulilaan mah Nyi Ratu Gendis oge ngarasa jengkel. Sanggeus ngancam-mancam ka Akisani katut ka panggeusi eta paguron, Nyi Ratu teh ngagayabag deui indit ninggalkeun wewengkon paguron Akisani. Nya berkah dina peuting eta mah teu nambahan deui korban. Kan kurbah partala we nu sapada harita keneh oge geuwat ti pula sarap sakumaha mistina. Sangkan isuk-isuk bisa langsung dikurebkeun. Direk dikurebkeun peuting harita mah da sasatkeus peuting teuing. Sajabat ti poek oge salerea masih keneh hariwang bisi Nyi Ratu Gendis Sinis ngurunyung deui. Urang asuh heula nya mitra. Anu nuju ngaleueut kopi atuh. Aju urang leueut heula kopina nya. Pilih ka Bujang Tiis. Anu bade kajaman oge mangga kajaman heula. Sapertos biasa dina sesi ngaso ieu ku pribados sejadi anggo silaturahmi nepangan palawargi anu parantos satia nya ngadangukeun ieu pedaran carita. Hatur nuhun ka sadayana. Terutama kanu parantos kersa subscribe, anu masihan jempol, oge kanu parantos ngarasakeun nyerat komentar. Hatur nuhunnya sadayana. Atuh anu sejadi tepangan dina danget ieu ya antawisna sapertos biasa Kakang Ade Sukarna nu teu oleh satianya nu inggih di Cicadas Bandung. Salam baktos Kang Ade. Mugi aya dina kawilujengan. Lajeng Kakang Maryana Yana di Rengas Dengklok Karawang. Mugi Kang Yana Sakulawati oge aya dina kawilujengan. Kitu di Kakang Dego Cimerang anu teu oleh nyakseni. Salam baktosnya Kang Dego di Purwakarta mugi aya dina kawilujengan. Teras ka Kang Dik-Dik Batagor ngagaduhan rumah makan Dik-Dik Batagor di Cimahi. Mugi area dina kawilujengannya Kang Haji Dik-Dik. Oge ka para karyawana kitu di kulawargi sadayana. Salam baktos di pribados. Lajeng ka Teh Yulinda Belia. Terasna ka alhamdulillah geningnya nambihan ye wargi-wargi teh anu parantos nyerat komentar terutama ka M Adi. Duka di mana ya M Adi? Hatur nuhunnya ka Kang M Adi. Lajeng ka Teh Win-Win. Duka di mana ya Teh Win-Win? Saterasna oge ka Ibu Iis Juliani. Ibu Iis hatur nuhunnya parantos kersa nyerat komentar tur ngadangukeun ieu padaran carita.
Lajeng ka Kang Ruyung ngagaduhan channel Ruyung 83 atuh nuhunnya Kang parantos ngiring ngarojong. Lajeng ka Sadarek Egi di Cijerah gitu deh ka Mas Oyum anu lenggih di Bihbo Raya Kopo mugi sadayana aya dina kawilujengannya. Atuh teu hilap oge ka warga Kampung Jenggung sadayananya ka para sepuhna terutami ka para pemudana Karang Taruna DJM salam baktos ti pribados mugi aya dina kawilujengan kumbay ka sadayana hatur nuhun pisannya parantos karojong kana ieu channel mugi atuh kasayan palawargi sadayana masih ngajantenkeun amal kasarya non kitu masih ngajantenkeun amal kasayan kitu nya anu dibalas ku Allah Subhanahu wa taala ku pirang-pirang kasayan anu langkung ageng tangtosna. Mangga urang lajengkeun di mitra kacaritakeun isukna di wewengkon Akisani teh hibur atuh loba jalma nu sing torojo ti pilemburan nya pilemburan nu deukeut ti paguron Akisani we ka asup lemburna Bah Pertala Valeria sejang ngalayat sejamilus bela sungkawa ka Bah Pertala nu tilar dunya asa ngarasa kagagas sakumna masyarakat lembur teh sabab sababaraha poe ka tukang Bah Pertala teh loba ngalakukeun kahadean ka urang lembur sajabati mementa dihampura ka Valeria kalayan ngarumasakeun kasalahan manehna nu geus kaliwat atuh nu ngarasa fungsi dirugikeun ku Bah Pertala salila ieu kabeh dihanyatan imah nepikeun balitungan kalayan mayar karugian sakumaha nu dipenta kudu fungsi dirugikeun atuh berkahnya ke Bah Pertala teh salila ieu sok jadi jalma nu teu weleh ngarudetkeun geuning saacan ajalna datang manehna teh kasih peneh bisa diberi kesempatan pikeun ngalunasan sagala rupa dosa perdosaanna kapada jalma khususna kasakumna warga masyarakat di eta pilemburan kalian sejam silih bebaskeun tina kasalahan kaasup harita teh kulawargana aja jeung bicio sasajal manu karugian paling gede ku leungitna anak nungan hiji-hijina nyaeta nyewar sini teh nu nepi ka mangsa harita teu puguh raratanana apanan ieu oge kapan gara-gara laku lampahna Bah Pertala ya memang mimitina mah Mang Aja oge bicioh teh teu bisa kitu wae narima pangampura ti Bah Pertala nu harita ngahaja sanuk-sanuk hanjat ngenta dihampura nyadek teu kitu kumaha atuh salaku nu jadi kolot kanu jadi anak kurang-kurang nama harita oge Bah Pertala teh teu meunang pangampura nyati Mang Aja samalah nepi ka dicacampah ku Mang Aja nu memang kaayaanana can bisa walakaya da sidik kedua sukuna lumpuh da jigana mun teu kaayaan dina lumpuh mah Mang Aja teh moal teu narajang mahala Bah Pertala harita tapi Bah Pertala teu ieu kapokeun teu sidikna hanyat ka imah sejang enta dihampura ka Mang Aja teu sidikna unggal poe netelakeun Bah Pertala teh bener-bener rumasa kana kasalahanana atuh ari ku dileukeunan mah Mang Aja teh leah oge hatena kahiji atuh meureunannya Mang Aja teh geus tumarima kana takdir da memang geus kudu kitu meureun papasten ti Nu Maha Kawasa jadi ngerasa naon kitu sadar kaduana sok sanajan syariatna ieu teh gara-gara laku lampah Bah Pertala tapi Bah Pertala teh geus tumarima kana kasalahanana kalayan bener-bener sadar oge manehna janji ka Mang Aja
sejasa kuat tenaga nyage kudu nepikeun ka narohkeun nyawa. Dek maluruh nyiwar sini nepi ka kapanggihna deui. Dek dina kaayaan hirup atawa henteu. Kitu pok-pokanana Bahartala harita ngedalkeun janjina dibarengan ku mere harta banda ka Mang Aja minangka ganti rugi ka Mang Aja nu geus kalengitan anakna. Sok sanajan nu ngaranna nyawa jalma mah moal bisa digantian ku harta banda sakumaha oge. Tapi hanjaka geuning Bahartala teh kaburu ponok umurna. Saacan jumponan jangjina ka Mang Aja. Tapi di hampurana mah enggeus eta oge ku Mang Aja teh. Atuh geus bebas Bahartala teh nalika maot harita. Tah dumasar kana lapelampahna anu bener-bener babalik pikir Bahartala teh. Atuh nalika sakumna masyarakat lembur ngadenge Bahartala maot teh. Teu budu we ngarasa sedih tur ngarasa leungiteun. Dina poean maotna harita warga lembur teh tumplek milu nyolatkeun nepi ka nganterkeun ka kuburanana pikeun dikurebkeun. Bagja sabenerna mah Bahartala teh nalika ajalna datang bisa kasebutkeun husnul khotimah nyelik syariat mah. Akisani nu harita salaku kulawarga Bahartala oge antukna mah tepati teuing kaleleban saditinggalkeunana kunu jadi alona nyaeta Bahartala nu kiwari karingaran. Ayeuna urang caritakeun kaayaan di Curug Ciung, tempat padumukan matuhna Nyi Ratu Gendis Hinis. Tempat matuhna Nyi Ratu Gendis Hinis di alam manusia. Samulangna ti wewengkon paguron Akisani peuting harita Nyi Ratu teh jeung sababaraha urang baladna nyatana bangsa manusia. Geus nyebakeun dirina pikeun ngabdi ka siluman nu katelah Nyi Ratu Gendis Hinis. Harita empak merbayaksa sarila bari tarungkul hareupeun Nyi Ratu Gendis Hinis nu keur uring-uringan alatan keheul. Teu hasil nyangkalak Akisani di pagurona. Untuna oge katarak karot netelakeun amarahna nu keur muntab-muntab. Terus tunjuk eta kieu teh. Legep-legep nahaon atunya. Nepikeun ka aing teu sanggup nimbus kana petempatanana. Kurang naon deui wae cenah ieu pangawas aing teh. Sakitu dipetakeun ka nagara pasir hingkik mah gampangna geuning. Aya di we ieu mah ieu. Cek maneh ka dieu dongga. Geus ya dongga. Ka dieu belagu. Lain ngadon pupurungkutan kitu. Pokna Ratu Gendis Hinis harita sabari nunjuk ka salah saurang baladna nu katelah si Dongga. Utajalian baladna nya urut baladna Bahartala nu ayeuna geus jadi baladna Nyi Ratu Gendis Hinis. Kada ngarenjag atuh si Dongga teh nalika digero ku Nyi Ratu Gendis Hinis harita. Ya biasana mun digero sarupa kitu teh sing saha bae baladna sok dititah ngaladangan nafsu birahina ku cara diajak sapatemon. Da geus kitu kebiasaanana siluman nu katelah si Ratu Gendis Hinis mah. Teu kaop manggih ka pusing. Jangar kitu. Teu kaop manggih ka pusing. Minangka meupeus keuyangna teh sok ku jalan kitu. Samalah mun dirasa kurang puas sok nuluy diseusup getihna nepi ka perlaya.
Hal sarupa ieu oge ngajadikeun Nyi Ratu Gendis hinis teh nambahan kakuatanana anu baris ngaronjatkeun ajian kalecis iblisna. Geus sababaraha urang baladna nu dijadikeun korban saolah jadi wadal pikeun kepentingan pangaweruh nu di muhitna. Nya atuh puguh we si Dongga teh apal digero ku Nyi Ratu. Manehna kokolesedan. Nu antukna mah manehna teh beretek we. Lumpat kabur muru kanu poek ninggalkeun eta riungan. Tapi da percuma atuh. Lain ge siluman Nyi Ratu Gendis hinis. Sapada harita ngebelesat sakilat geus aya di sahareupeunana, hareupeun si Dongga. Nu tadi mangpret lumpat. Puguh we atuh si Dongga sakitu nyorocodna ngabireungeuh nu dipikasieuna aya hareupeun. Nu langsung sapada harita dirawuk dibawa di kariungan nu tadi. Sabari dijiwir, dicerek gitu. Punduk si Dongga teh kawas nganyiwir ucing we. Diangkat ka luhur sabari ditembongkeun ka balad-baladna nu lian. Atuh puguh we. Balarea oge ngarasa nyorocod sarieunun. Batiku soak nempok eta kaayaan. Ieu ya. Kaula Nu kumawasa. sing saha wae wani-wani kaluar ti ieu riungan bakal menang hukuman nu kacida beratna. Sing jadi perhatian keur galere aja ya. Wayah namanya Dongga. Oh kan geus teu nurut ka kaula. Penting ieu maneh kudu jadi korban pikeun nambahan deui kakuatan kaula. Pokna Nyi Ratu Gendis hinis. Sabari seuri nembongkeun si uhungna nu rangeteng. Estu mata kupurayeun pikeun sing saha bae nu nempona atuh. Anu saterusna si Dongga teh krewek weh digegel beuheungna. Di hareupeun balad-balad nu kabeh oge teu wasa pikeun nempona. Da kuat ka kakarejetan atuh. Awak si Dongga teh dikenyot getihna nepikeun ka warugana pewet jiga meunang meureut. Teu beda we jeung layon Mbah Pertala. Sungutna Nyi Ratu Gendis hinis baseuh ku getihna si Dongga nu sing curucut. Sing curucut kana awakna nu mangrupa makhluk pikagilaeun. Ya da memang kitu rupaanana eta siluman teh. Da sidik manus geus lila wujudna teu mangrupakeun cawene geulis serupa. Lantaran nu diseuseupna teh da sidik manusia lalaki kungku salila ieu teh. Tapi ku lobana nyeuseup getih bangsa manusia nu jadi baladna ngajadikeun manehna beuki nambahan kakuatanana. Matak teu aneh mun harita Nyi Ratu Gendis hinis teh beuki rongkah wae pangawasana. Nepi kasanggup ngirimkeun nurejit ka alam sejen nyatana ka nagara pasir hingki. Tapi sok sanajan kitu sabenerna mah kaayaan Nyi Ratu Gendis hinis di alam manusia teh justru risikona gede pikeun manehna. Lantaran sahebat-hebatna ge kekuatan siluman ari ayana di alam manusia mah tetep bisa kasebut lemah. Da lain tempatna tangtu ieu ge mun dilawanan ku manusia nu memang boga ilmu nu teu handap-handap. Dari ninggangna ka jalma anu biasa mah sokomo anu leumpeuh yuni jeung nu lemah iman estu bakal malik gampang diperuhkeun ku kakuatan siluman bogana Nyi Ratu Gendis hinis. Tah dumasar kana eta kaayaan Raden Maulana. Kumaha atuh lajengna ieu carita? Mangga diantos dina
bagian anu salajengnanya mitra. Kumargi ayeuna mah waktosna teu nyekapan. Mohon aduh hapunten nu kasuhunnya kasadayana tangtos pribados seueur kirangna seueur lepatna nya tacan tiasa nu nyugemakeun ka sadayana. Tapi sok sanaos kitu mudah-mudahan we tiasa ngahiburnya kasadayana. Tiasa ngajantenkeun panglipur kolbu pang beberah kana manah wargi sadayana. Atur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Insyaallah mudah-mudahan orang dipaparinan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Tina sanes waktos urang teraskeun deui nya mitra. Hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.